Sadaya puji sinarang syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmatna ka urang sadaya dugi ka ayeuna. Shalawat sareng salam mangga urang sanggakeun ka junjungan alam nyata nabi panutan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka langkung ka para kulawarga, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna. Bapak sareng ibu guru anu simkuring dipika hormat, sareng rerencangan anu simkuring dipika cinta. Dina kesempatan ieu, kuring bade ngaduikeun hiji biantara anu judulna Mika Cinta Basa Sunda. Para hadirin anu simkuring dipika hormat. Di zaman milenial sapertos ayeuna, seueur budaya ti luar anu asup ka lingkungan arurang. Ulah nepi ka budaya Sunda teh leungit, khususna basa Sunda. Soalna barudak zaman kiwari mah seueur anu ngagunakeun basa gaul. Geus langka anu ngagunakeun basa Sunda anu leres sareng merenah. Ku kituna urang salaku urang Sunda kedah tiasa kacinta budaya sareng basa sorangan. Margi kusaha deui upami henteu ku urang Sunda. Tur urang ge kedah ngarobah pola pikir, ngarasa era lamun ngagunakeun basa Sunda. Kusabab ayeuna mah seueur jalmi anu nganggap dirina teh modern lamun ngagunakeun basa asing. Ku kituna hayu urang mika cinta budaya sareng basa Sunda. Sapertos ngawitan nyarios Sunda anu leres sareng merenah. Ngawitan age ti ayeuna teu kedah diengke-engke. Kusabab bisa dilaksanakeun di mana sareng iraha bae. Mung sakitu biantara ti simkuring mugi aya manfaatna kanggo urang sadaya. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.